kai garing. Aya nu gering. Gering naon atuh sok ribut maneh mah laporan teh para ruguh manira reuas rek dikumahakeun. Lain aya nu gering. Geura ala kai. Garing itu lebar bisa kaburu potong. Oh rek digotong. Oh digotong jeung saha atuh euy? Nya kunaon gering kumaha make kudu digotong eta? Rek dibawa ka mana digotong? Lain aya nu gering kudu digotong. Pangalakeun kai itu nu garing. Beak uter. Oh, rek dibawa ka dokter. Oh atuh nya gering naon atuh cenanya jeung di mana di kebon atuh. Gering mah make jeung liar rek dibawa ka dokter rek naon? Lain nu gering dibawa ka dokter. Liwatkeun ala kai itu lebar garing. Di itu kan anu sisi kuburan. Oh, rek diubaran heuh atuh euy. Kumaha rek jeung saha? Yuh, Rek jeung saha digotongna? astagfirullahaladzim. Asa geus aya baladna. Lain kita ngagotong nu gering. Yeuh dengarkeun. Pangalakeun kai itu nu garing lebar bisa perlu potong. Heeh, nya kudu digotong aya nu gering mah lumpuh eta teh bisa lempang atuh kumaha cenah mah teh los kang leuweung atuh ai kira-kira gering mah ngadadak meureunna nya. Kan urang gotong urang bawa ka dokter urang ubaran heuh ngan jeung saha atuh layana ieu teh. Lain kita ngagotong nu gering. Pangalakeun kai itu nu garing geuning anu beak ku uter nu sisi eta kuburan. Urang ubaran jadi itu ka dokter. Aduh aing mah kumaha atuh pan ieu pigawean deui urang teh ieu keur nyirian ieu euy. Kadu kudu di eta kudu di palangan disirungkan make ieu kitu capan kadu teh kudu di kieu ieu di kituan tah disi ngajarungkel kumaha atuh enam aya eta mah aya rek digotong mah rek jeung saha? Astagfirullahaladzim. Lain kita ngagotong anu gering. Tah geura ala kaya nu kieu yeuh geus garing. Di itu geuning anu sisi kuburan. Urang jian suluh itu teh lebar. Yang naon we engke mas datang ka imah mah. Ku ieu mah potong maneh teh digotong ku ieu maneangan we nu alus kayina mah. Jangan gotong mah aya ieuna aya sarungna eueuh. Ame ieu ku sarung diburayot geura. Lain kita ngagotong anu gering. Ya ieu teh lain kita ngagotong anu gering. Tuh urang mah Goreng ku ieu mah goreng potong juga geus menenggara gaji. Kumaha pake ngagotong lagi potong bareng. Ya ayeuna mah kan rek neangan sarung we sarung ku sarung mun aya mah. Ku sarung nya rek kana karungnya di tamangan hade. Yeuh bah dengekeun. Lain kita ngagotong anu gering. Kok ieu ya lain kita ngagotong gering kudu ieu. Urang mah pangalakeun kai itu geus garing. Lebar beak ku uter. Dibawa ka dokter ge danger heeh. 6 atuh eta ku sarung ngan goreng ku ieu mah da geus rek potong ieu na oge tuh. Tuh potong ieu mah. Lain Urang ku neangan. sarung we. Atuh geus datang imah mah pake suluh, pake naon, pake bahan teh sana nu alusna. Aing mah mana mah 6 atuh aya rek eta mah. Balik mah kita. Rek ngala etana. Kita ngalah itu kai nu garing kalah ngagotong nu gering aing mah. Teangan sarungna teangan urang gotong. Naon jeung atuh make los-los ka leuweung cenanya ai gering mah ketang da ai picelakaan mah nya teh apa di mana-mana oge. Kita ajong juga nama meureunna. Ai teh tijalikeun oge. Padahal tijalikeun mah disentok we kitu di ubaran berarti kesleo mah. Nya ngadadak setruk keur naik. Kram meureunan atuh lah aing make kudu digogotong nu kram mah. Kari dirancet kudu dibawa ka dokter mun teh